Virus corona tenapi COVID-19 nyaeta virus mangrupa anu nyerang bagian pernapasan manusia. Virus seperti ieu awalna nyebarna teh tina pasar laut di kota Wuhan, Cina. Virus corona ieu teh bisa nyebar ka kabeh kalangan, bisa ka murang-kalih, dewasa, jeung sepuh. Sahubung supados waspada dina kaayaan pandemi COVID-19, yuk ayeuna mah sasarengan mutuskeun rantai penyebaran virus corona. Parentah kasadaya masyarakat Indonesia ngurus kesehatan sareng nyingkahan tempat-tempat anu tiasa janten penyebaran virus corona. Ku cara wawasu panangan saatos nganjang ke tempat anu rame sapertos bandara, pasar, mall, supermarket sareng sanesna. Kurangkeun kegiatan di luar bumi kecuali hal-hal penting sapertos balanja kebutuhan pokok sareng keperluan medis. Larapkeun jarak sosial kalayan masihan jarak 2 meter nalika ngobrol. Teras nganggo masker nalika di luar bumi. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Manusia kuat